Pupuh Kinanti nyata pupuh nomor 8 dina laras Salendro. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung mapeting, huriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungguahan, naon bae nu kapanggih. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung napeting, nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa rada patembalan, nu kitu naon ngaranna. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa